Capek. Capek orengan gawe lah. Aing tahan batur bae gawe. Capek gawe teh. Sing nyetep duit ya. Sing pusing. Kemarin nanya ya budak. Ini lembur, monok, rojak, rijal, capek. Aduh, wah ya. Iya ringnya hidup sorangan. Persel. Woi, Bas. Woi, kebenaran dia buat ke dia bantuan aing. Ayang mau duitan. Dibeli jeung hulu-huluna ku aing dia, macem-macem. Dih, pani anak buah ku ngalalunjak ka bos ya. Dunia geus ajur ya. Bos nage kere ngagawekeun bae tenaga aing. No we sulap aing jeung dia. Wah, anak buah ngalunjak, tidak tahu diri dia. Baheula dia ngabutuhkeun aing, kuari kuna ngalek-lek aing. Alah bos, geus kere mah kere bae. Gos, kore aing dek mantuan dia. Tapi dia berani bayar duit ya. Aing berat duit ya dia aing. Beli jeung hulu-hulu dia ku aing. Sia gawean ya. Capek aing tadi sorangan bae. Oh, geus lah, mantuan ya. Oh, film itu dibayar ya ta. Oh, geus tah, ku aing bayar. Bener ya gaweannya mau bayar ku aing sia. Ata jeung bener jeung ya. Angel, gaweana. Marana ieu umat manusia. Dia aing nyekel kopi rokok be, areuh teh budak. Dasar upar kita nyen teh budak lah. Capek lah. Dia di gawe sabalik doang ge. Ya. Teh, wah, itu bahasa naon dia? Bahasa net. Alien dibawa ka dia. Wis dia ya lah, capek bae ya. Meuli naon ke? Aing lapar kali itu. Aing geus capek. Atuh dia hangbung, iu-iuhan digaji ku aing. DP. Geus capek seperti kita. Aing paling ulah sok dalaman nita aing teh geus tarape kita. Ai dia yang nyatuan apa embung? Iya di tita rese. Diciwit bol dia melentung aing. Ya mah ieu sok ngagawekeun tenaga aing teh. Oh, aing capek tuh, aing capek. Mas lah, nek meuli heula. Kaget tak kedengar lengan sia di ciduan ku aing mah. Dasar anak buah gak ada akhlak. Digaji kudu gawe teh daek. Bintangnya kadeuleun budak, teh ngarokoman. Aing sudah balanja di bare duit goceng. Naon sih dasar bos. Dia. Woi, Bos. Saya menyah. Karena nih bos serangan bae dia. Biasa ke ngopi ti tadi nyaran budak areuh bae. Pan aya aing mah di dia. Kebeneran aja gitu Mas ya, kapan milik sia kapan hijeng aing mah. Biarkan ulah ya konya, ngembang aya paru-paru basah. Alah, dia mah pegawai anak itu bae tukang ngabeakeun, dasar pembersih. Cenah kenangan baturan. Oh geus inum tah, mumpung ngatain keur lempeng. Menyah.
Ai si budak, keubah Ali idis, kasarepet nuklir itu ya di jalan. Aing mah geuleuh aing mah anak buah ditita sok angel. Aing masuk angel ketek aing make peso. Bos, bentar aku nanya. Isap, lu halangnya mah susah babaturan yang aing mah. Siap. Mantep ja. Atuh mantap sapira kana tinggal ngisap. Meuli henteu. Coba aja kos dong ikhlasin mereka aing ge. Tah gembung lah. Weh, baperan jasa budak. Geus mah tinggal ngisap malah dibalangkeun deui. Dasar tidak tahu diuntung dia. Geus lah aing mending nyaran babaturan deui. Coba dak Sherlock lah, Sherlock lokasi. Roti minuman, Bi. Mampus ja ngetek foto. Akan kudata kahimpaskeun dendam aing ke dia. Paeh dengan roti buatan aing. Ya. Aing mah jelema angel di tanah. Bener ieu budak kasarepet nuklir beneran. Nungguin ya. Sia angel balon. Tadi lah. Aing lapar ya aus. Geretakan di bagerang boleh ke dia. Jadi aing ngomong ya. Aing pun bagi ya dia. Gerakan mah ku dia lah aing sareubeul jal. Dahar. Atuh sabodo, atuh jadi enak aing. Kan udah jauh tah. Minum ya cek ya aing ya. Panasan beda jeung ieu mah. Bot, dia mau di mana? Basi gitu ya. Atuh tinggal udah sejaing beli di warung doang. Coba ayo minum ku dia ya lah. Bating. Enggak geuning dia belah. Coba san. Saya tanggung jawab sana mali. Oh no. Enggak lah, yang dia pengen sih. Aing mah meulikeun ke kajeng dia, karunya ku aing tadi gaji geus satahun ieu. Sinum ya, dia meuli roti tah 2. Tah ieu geus kabuka. Saya tanggung jawab dia, jangan meuli tah. Jangan aing. Ingetnya nih, aing sana lain dia lanjut. Belum makan. Oh no. Di eta budak kuraku sekarang ngopen bisa hiji doang ge. Aing nu isu. Karek ikan dihakan acan. Bos, roti dah pahit ento. Kalau ya roti jenazah bae yuk. Ini mah ketukar dunia. Wah enak dajal, makasih ya. Nah, sopo balik ya. Lah mendingan aing dia aing. Rokok beak lah, ini kopi banget lah. Mati benu aya lah. Woi, nanaonan sia? Uta dihareupeun aing, kesopan dia. Dari bos, aing ngabok teh kotok. Ini karena ngajalan Rijal aing malah aing nu kena. Akan ku sia tah, tuan makan senjata eta ngaranna. Podar sia koe. Hiji, 2, 3. Action. Tekut enggak? Awas. Ayo tekut lo ke kamera.